Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kasadayana terutami anu mika memet kana pidangan dongeng Sunda Duraduri anu caketna anu anggangna teu menak teu cacah teu sepuh teu marangkalih teu istri teu pamaget mangga urang sami-sami hiburan deui nya. Nep oge di katapang terus siap-siapnya Chandra oge di cangkuang Saep oge nya Sony oge nya lajeng Diman oge ya sareng si Teh Elisna di Cidadap ya. Urang Liung Gunung nyangakeun ye urang Liung Gunung oge Mamah Parhan di Baladewa sang parasulna manawi nuju ngadaungkeun oge nu sanesna we nyakume teh biji-bijinya. Mangga urang hiburan di sareng pidangan dongeng Sunda Duraduri dina judul Putu Sirawing Makalangan hasil karya Kang Iyat R nu digarap ku Sim Kuring Duraduri ngalangkungan 80,5 FM Radio Cakra di Jalan Curang 80. Binok Pak Entara Biina Mang Dudung atuh si Teh Ani sareng si Mang Nanar oge Neng Depi Neng Dewi Mang Engkus Neng Puput Neng Rara Neng Caca nyangakeun ya dulur Sim Kuring anu aya di Cipete Cipetir ya anu di aya di Koneng Santen ya kume sadayana anu aya di Jepang oge Chandra nya anu di Qatar oge mohon saha kamar di Qatar teh nya urang Bojong Kunci damal di Qatar teu boleh ngadangukeun nuhun pisan geber bray Sangkal wulung masih kene tacan leungit kakagetna. Mikiran kekuatan panerajang leungeun katuhuna si Cadar Beureum anu masih kene karasa nyeri. Medui kadinya bersakranya kayak sekedap dilihilat mohon. Anu masih kene karasa nyeri dina dadaana. Nandakeun kakuatan ilmu watu galung bisa ditembus ku panerajangna si Cadar Beureum. Rasanti jeung Sandika jadi beuki ngarasa reug-reug hatena. Sabab kabandungan panerajang si Cadar Beureum mampu nembus kakuatan ilmu watu galung nu jadi lawan. Rasanti ningali si Cadar Beureum aya di pihak anu menang angin. Ningali kana kaya nu seperti kieu mah si Cadar Beureum katinggalin aku abdi aya di pihak anu menang angin Kang Dika. Aya nama urang ngabebaskeun Ibu Raswati we nya Kang. Nya bener anti. Urang mangpaatkeun ieu kaayaan. Urang ngabebaskeun heula Ibu Raswati we nya. Rasanti harita terus ngajakan Sandika pikeun ngabebaskeun Saraswati anu aya di jero imah naki Sangkal Wulung. Sandikanya tujuan harita duanana terus ting curelat muruka lebah imah naki Sangkal Wulung. Andaru ngahadang halangan terus diharepan ku Sandika. Sedengkeun Rasanti terus asup ka jor imah. Sandika neuteub antep ka Andaru bari tos nyarita. Andika coba-coba ngahalangan karena tindakan Rasanti jeung diri kuring Andaru. Mun Andika tepikeun kawani ngahalangan karena pamaksudan kuring jeung Rasanti. Mangka kuring geus marek mere diampun ka diri Andika Andaru.
Mun andika hayang salamet cicing ulah coba-coba ngelakukan gerakan jeung tindakan naon-naon Andaru. Andaru da puguh geus ngalaman kasoran jajaten ku Sandika. Sarta ngarti tahapan ajen pangati Sandika memang lebih punjul. Harita geus teu wanieun ngalakukeun tindakan naon-naon ka Sandika. Anu harita ngancam mun Andaru wani ngalakukeun tindakan, Sandika geus moal mere diampun. Kisah Kabulung diparengkeun ngareret waktu ningali Rasanti asup ka jero imah. Sedangkan Andaru anu jadi muridna disinghareupan ku Sandika, gancang Kisah Kabulung nyarita semu anu ngagero. Hai, Sandika, Rasanti, eta asup ka jero imah dewek sia. Kurang ajar sia. Si laing wani-wani reka bebaskeun si Saraswati. Si laing duaan bener-bener hayang modal leuwih ti heula sia mun kitu mah. Si laing duaan anu pangheula dipodaan ku dewek. Si laing kalakang hauleng eueuh ketak pisan sia Daru. Dasar murid belangug sia. Dagoan sia Sandika Rasanti. Si laing duaan leuwih ti heula bakal dipodaran ku dewek deui sia. Kurang ajar kumaha wani sia. Kisah Kabulung mere ancaman mun wani ngabebaskeun Saraswati geus tangtu Sandika jeung Rasanti bakal leuwih ti heula dibinasakeun. Kisah Kabulung geus rek ngajorelat mulu ka lebah Sandika tapi dihalangan ku si cadar beureum bari nyarita pondok. Sang Kabulung teruskeun tarungna. Hiat! Jorelat cudung. Si cadar beureum terus maju narajang kanu jadi lawan. Kisah Kabulung jadi beki bedah amarahna. Siuk-siuk berasat, siuk terang. Harita bari nakis pedang lawanku pedang Kisah Kabulung. Nekat gendina hatena kudu bisa sagancangna ngabinasakeun nu jadi lawan. Tapi tang tuwe karep jeung kahayang Kisah Kabulung. Teu gampang kitu wae bisa jadi kenyataan. Sabab runtuyan panarajang si cadar beureum kawilang ngabayakeun. Kisah Kabulung upaya sakuat tenaga sangkan anggota badana teu nepikeun ka kabeunangan ku sabetan pedang lawan. Hiuk belasat, huk terang, hiuk belasat, huk terang. Setiap sabetan pedang si cadar beureum memang bisa dibendung ditakis ku pedangna. Tapi si cadar beureum teu saukeun raja ngagunakeun pedang wungkul. Tapi leungeun kenca jeung sapasang sukuna sawaktu-waktu bisa ngasupkeun panarajangna kana anggota badan lawan. Saperti waktu sabetan pedang si cadar beureum anu ngarah kana dadana bisa ditakis ku pedang Kisah Kabulung. Hiuk berasat, buk terang. Tapi tajongan suku katuhu si cadar beureum anu ngahantem kana kekemplongna geus teu bisa disingkahan deui. Sak hiuk dak ngeus dituturkeun ku panarajang leungeun kenca si cadar beureum ngahantem kana dadana sak hiuk keberon geus. Kisah Kabulung ngagero kaget bari nahan ka nyeri terus ngabangkieung menurut sababaraha kakatukan. Kajadian harita si cadar beureum ngacoelat muru kalbah Sandika anu geus mangku Saraswati anu masih keneh leuleus sanajan geus dibebaskeun tina pangaruh panglumpuhan. Saterusna si cadar beureum ngararet kalebah Rasanti. Geus kitu ngagerakeun leungeun katuhuna sak hiuk berasat plus. Pedang tadi putih langsung asup kana sarangkana anu disoren dina cangkeng belah kencana Rasanti. Saterusna sejarah beureum nyarita kalintang singet teu panjang lebar. Kesempatan anu hade gancang tinggalkeun di patempatan bawa ki petir kudu di ubaran tatuna. Si cadar beureum marentahkeun sangkan gancang ninggalkeun eta patempatan. Ki petir si sambarnya wage kudu milu sabab tatu sabetan pedang kalabang ireng kudu gancang diubaran. Meh bareng jeung kayaan Kisah Kabulung anu mancuhkeun di tangtunganana.
Harita si cadar beureum jelat nuru ka tempatna Ki Sangkal Wulung. Jelat sidung calegedeg. Si cadar beureum terus mancu dina tangtunganana dihareupeun Ki Sangkal Wulung. Sedengkeun sandika bari mangku Saraswati. Kitu deui Rasanti jeung Ki Petir geus teu bisa deui nyarita. Keluanana terus arini tinggalkeun eta patempatan. Ningali kana eta kajadian puguh we Ki Sangkal Wulung. Jadi numplekeun amarahna ka si cadar beureum. Barang ningali si cadar beureum geus teu nyekelan pedang, harita Ki Sangkal Wulung jadi boga anggapan sabetan senjata pedang kalabang ireng geus moal bisa ditakis ku anu jadi lawan. Ki Sangkal Wulung neuteub seukeut ka si cadar beureum betus nyarita. Ya, cadar beureum. Sanajan si laing mampu ngasupkeun di panarajang kanu dilawan. Tapi dewek nepikeun ka ayeuna tacan bisa dirubuhkeun ku anu dilawan. Ningali kayan si laing dina neruskeun tarung. Geus teu ngagunakeun senjata, mangka si laing geus moal mampu ngabendung naki sabetan pedang kalabang ireng anu digunakeun ku dewek. Kasepetan aing siap pikeun ngabobojet ti dinya sacadar beureum. Sangkal Wulung. Sanajan kuring teu ngagunakeun senjata. Tapi dina neruskeun ieu tarung kuring moal make kudu ngarasa rempan. Sabab kuring geus nyaho kana kalemahan jurus pedangna anu dilawan. Anu jelas pedang kalabang ireng teu bisa dijadikeun jaminan andika bakal aya dina kaunggulan Sangkal Wulung. Si cadar beureum harita nandeskeun ka Ki Sangkal Wulung sanajan dirina geus teu ngagunakeun senjata tapi moal ngarasa rempan sabab geus nyaho kalemahan jurus nu jadi lawan. Pedang kalabang ireng teu bisa dijadikeun jaminan Ki Sangkal Wulung bakal aya dina kaunggulan. Ki Sangkal Wulung boga karep hayang sagancangna bisa ngabinasakeun lawan. Harita ngagunakeun kekuatan ilmu mantra langkara tahap akhir. Dibarengan ku jurus pamungkas pedang kalabang ireng sarta kekuatan tanaga lapisan sapinuhna. Bari ngawangun pasangan sagadiri pikeun majuna rajang. Ki Sangkal Wulung muraleng kasih cadar beureum baitus nyarita. Ya. Si laing geus cukup loba bacot sia cadar beureum. Sakedeung deui si laing bakal mani getih kabeunangan ku sabetan pedang kalabang ireng deuleu. Urang teruskeun sia tarungna. Tadah palajang dewek sia brekeng red. Heya! Jorelat culung Ki Sangkal Wulung miheulaan majuna rajang. Si cadar beureum ngabangun panarajang anu jadi lawan atawa ngimbangan panarajang nu dilawan. Si cadar beureum geus bisa maca kelemahan nu dilawan nyata dina ilmu pangenteng badana. Kacepatan gerakna dina waktu tarung anu geus lumangsung sababaraha jurus jelas Ki Sangkal Wulung teu bisa ngimbangan kacepatan gerak nu jadi lawan. Rangsekan panarajang Ki Sangkal Wulung mangrupa sabetan-sabetan pedangna tayanukeun kana anggota badan lawan. Sok hiuk wus drerat plos. Sok hiuk wuk plos. Si cadar beureum jojoelatan lir upama kalangkang di antara sabetan pedang lawan. Ki Sangkal Wulung jadi kaseuleun oge, jeung gemes sarta beuki panasaran. Sabab jirim si cadar beureum teu beda ti kalangkang anu lingas. Kacepetan gerakna leuwih cepet tibatan sabetan pedangna. Kajadian saterusna ngarupa kaayaan anu meh teu bisa dipercaya ku Ki Sangkal Wulung. Harita si cadar beureum waktu nyingkahan sabetan pedang lawan ngan sakolepat geus aya di beulah katuhun badan lawan. Saterusna leungeun katuh si cadar beureum ngahantem kana pigeulang leungeun katuh lawan. Sekyuk dekus. Pedang kalabang ireng lepas tina cekelanana. Ki Sangkal Wulung kageteun. Samemeh leungit ka kagetna si cadar beureum geus nyusut lepus ku tajongan suku katuhuna kana iga burung lawan. Sekyuk dekus.
disusul kelengen kencana anu ngahantem kana dada lawan hiuk cubrot lagi kalah anu setan aing kabedangan adau aing kabedangan lagi alah lah saya kabila-bila teh anjir alah adau Kisang Kawulung ngageronahan ka nyeri bari ngabangkieung menurut sababaraha lengkah ka tukang. Meh rubuh ngabebangkang mun teu gancang ngajaga kasaimbangan badana mah. Bangkieung daligdeug raneg. Kisang Kawulung ngeureunkeun sukuna anu ngadaligdeug. Saterusna mancukeun di tangtunganana bari ngatur hapanapasna. Sedangkan si cadar berem bare cakra baraya podka ye harita nyokot pedang kalabang ireng anu ngagoler ku kakuatan tenaga lapisanana harita pedang kalabang ireng dipotongkeun ku leungeunna si cadar berem jadi 2 bagian kap bertok geus kitu terus dialungkeun bari nyarita pedang kalabang ireng senjata andika geus moal bisa digunakeun sakawulung dina lumangsungna tarung kaayaan bakal jadi saimbang. Situ ge mun andika memang boga karep pikeun neruskeun ieu tarung sakawulung. Kisang Kawulung ngahulang bari ngomong dina jero hatena. Hadah. Halah, rencana jeung upaya aing bener-bener geus digagakeun Gusti Brewek Ngenglet. Tahapan ajen pangarti si cadar beureum bener-bener di luar dugaan aing. Kakuatan tenaga lapisan mangsa nibankeun panalajangna tetela mampu nembus kana kakuatan ilmu watu galung. Heuh, adau. Jadi aya perasaan sambil oge ka aingna ieu mah. Nah bakal mampu kitu atawa moal. Pikeun ngungkulan ajen pangartina si cadar beuleum. Adau. Adau. Kisang Kawulung hatena mimiti kaentepan ku perasaan sabil. Sakabeh kamampuan dirina geus diketrukeun tapi kamampuan jeung kakuatan nu dilawan tetep leuwih punjul. Tapi Kisang Kawulung masih tacan bisa narima kana kanyataan. Ngarasahina mun nepikeun ka kudu ngaku kana kaunggulan nu dilawan. Si cadar beureum neuteup antem ka nu dilawan bari terus nyarita deui. Sang Kawulung leuwih hade andika ngeureunkeun ieu tarung sabab mun tarung diteruskeun bisa wae andika bakal nyandangan wiwirang jeung kanyeri. Sedengkeun Saraswati geus dibebaskeun saat geus eueuh di dieu. Ieu kanyataan teu bisa dibantah ku andika Sang Kawulung. Si cadar beureum nandeskeun ka Sang Kawulung leuwih hade ngeureunkeun tarungna jeung kibatan kudu nyandangan wiwirang jeung kanyeri. Tapi Kisang Kawulung teu narima harta tos nyarita deui. Ya. Dewek masih keneh mampu sarta sanggup neruskeun ieu tarung sacadar beureum. Dewek masih keneh taca ngarasa eleh jajakeun deui sia. Kabuktian dewek masih keneh bisa mancuhkeun tangtunganana. Anu jelas si laing anu bakal dirubuhkeun ku dewek cadar beureum, si cadar beureum nyeungseurikeun beritus nyarita deui. Andika tetela tacan bisa narima kana kanyataan sakawulung. Masih kena rek maksakeun diri pikeun nuliskeun ieu tarung. Hade taya bayana. Mun bakal diladenan karep ka Andika Sakawulung. Kisang Kawulung majuna rajang bari ngagero handaruan. Yeah. Dewek bakal ngeureunkeun ieu tarung sacadar beureum. Mun geus ningali si lain galungan ngalungsar jadi banusan di tempat deui sia. Dewek masih kena mampu nuliskeun tarung sia. Rasakeun sia dewok. Jorelat culung Kisang Kawulung majuna rajang. Rekat si cadar beureum ngabendung panajang lawan ku sapasang leungeunna. Sokyuk keduk gas.
bantrokan kekuatan talaga lapisan ngalibatan dengan masing-masing lumangsung deui dari geug balukara tina kekuatan talaga lapisan ngalibatan dengan masing-masing bantrokan kekuatan tenaga lapisan secara beureum mundur 2 lengkah ka tukang bangkieung dari deug sedengkeun Ki Sangkal Wulung ngabangkieung mundur tepikeun ka 5 lengkahna harita si cadar beureum geus leuwih teu heula mancuhkeun tangtunganana saterusna si cadar beureum ngacerat nuturkeun badan lawan anu tacan mampu mancuhkeun tangtunganana. Runtuyan panajang sapasang leungeun si cadar beureum pilih genting ngahantem kana dada Ki Sangkal Wulung. Sak hiuk tuburodes, hiuk deges. Dipungkas ku tajongan kana kekemplong lawan, sedek deges. Aduh, jadah lubuh aing alah. Aduh. Si Sangkal Wulung ngageronahan ka nyeri bari terus ngacengkang ngeleab ka tukang geus teu bisa ngajaga kasaimbangan badana jengkang koleab kedebut Ki Sangkal Wulung harita rubuh ngabebengkang maring lemah si cadar beureum mancurina tangtunganana dina sikeupna anu tanas terus carita ka Ki Sangkal Wulung anu masih ngagoler tacan bisa ngoneal budak daek teu daek ayeuna mah Andika kudu bisa narima kana ieu kanyataan Sangkal Wulung dina pungkasan ieu tarung Andika geus dirubuhkeun ku anu dilawan kuring ngingetan ka Andika mun memang kekehayang api mirik catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna anu aya di Nangbule mun bener Andika boga kawani jeung ajen pangarti teu kudu ngalakukeun cara saperti anu dilakukeun ku Saraswati. Leuwih hade Andika datang langsung ka Sumergo Palamping ngalah pangis jeung Nangbule mun memang Andika mampu rebut eta catatan rahasia nu aya di Nangbule eta anu kudu jadi perhatian Andika mah hayya jorela sulung sanggeusna nyarita kitu harita si cadar beureum terus ngacerat ninggalkeun eta pertempatan. Andaru ningali nu jadi guruna dirubuhkeun ku anu dilawan gancang harita datang nyampeurkeun ka tempat rubuhna Ki Sangkal Wulung saterusna Andaru ngahudangkeun Ki Sangkal Wulung sina ngoneal hudang terus diu Ki Sangkal Wulung bari sumengir ngarasakeun ka nyeri negerakeun ka hanjlu hatena lalu alah bujur asa nongtot dalu dewek asan teu percaya bakal ngaranapan kajian nu kawas kieu daru euy. Sakabeh rencana jeung upaya dewek geus digagalkeun ku cadar beureum. Anu dewek sorangan teu nyaho saha sabenerna eta si cadar beureum. Da mamah omah teu kitu. Alah. Anu jelas manehna boga kemampuan ilmu silat anu leuwih punyur daru euy. Adaw. Sata mampu ngimbangan ilmu anu ngandung kekuatan gaib nu digunakeun ku dewek daru euy. Saha si berwek yang lenteh da mah omoh lain di enok pantar lain saha itu nya alah teh lis dereden kitu ieu teh atawa teh nung Andaru neuteup ka guruna betus nyarita jadi ayeuna sanggeusna ke kajadian nare kumaha sikap jeung tindakan anu saterusna ieu teh Ki Guru Andaru terus nanyakeun rek kumaha sikap jeung tindakan saterusna jadi guruna Ki Sangkal Wulung harita terus nyarita deui lewek masih keneh tetep hayang api milik catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna daru euy teu tinggalna eyang jati nur alam anu ayeuna aya di Sinangbule lewek ku dunia ngancara sangal bisa ngalebut eta catatan rahasia daru euy alah dedek ipu
Andaru rada bingungan oge. Harita terus nyarita mere saran ka guruna. Ari cek da rumah ki guru. Geus kudu maksakeun diri lah hayang ngarebut catatan rahasia nu dibawa ku Sinang Bule. Sabab waktu ki guru keur tarung ayunan Ki Petir, eta Ki Petir teh kungsi nyarita. Kakuatan ilmu Sinang Bule teh leuwih hebat tibatan manehna. Malah bisa jadi leuwih hebat ti Jadal Beureum ki guru. Eta anu kudu jadi perhatian sarta tinibangan keur ki guru mah. Ya kitu wae ceuk da rumah ki guru. Anjing dewe geus moal mikiran masalah eta daru euy. Anu puguh dewe jadi boga pamikiran rek minta bantuane ka lanceuk dewe. Anu neulah Mbah Raga Hejo. Kekuatan ilmuna jelas lebih hebat ti dewe. Eta lanceuk dewe kudu bisa ngabantu anu satusna engke urang datangan we ku tiluan ka Sumulegok Panamping daru euy. Alah adau sigana bisa lah lanceuk dewe nulungan euy. Kisangka bulung boga pamikiran manehna rek minta bantuan ka anu jadi lanceukna anu neulah Mbah Raga Hejo. Anu kakuatan ilmuna leuwih hebat tibatan manehna. Mbah Raga Hejo bakal dihasut ku caritaan anu saterusna ngadatangan ka Sumulegok Panamping teh bakal dibarengan ku Mbah Raga Hejo anu jadi lanceukna. Andaru ngahulang masih tacan cumarita. Harita kisangkal bulung anu nyarita deui. Dewek boga keyakinan daru euy. Sanajan bener Sinang Bule geus ngawasa jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna. Tapi calung ayunan Mbah Raga Hejo malanceuk dewek. Bisa dipastikan Sinang Bule nampuyak moal mampu nimbangan kekuatan ilmuna lanceuk dewek. Ngeunaan si Gali anu ngajaga Sumulegok Panamping. Anu ngakukeun si Jawara Idaman. Bagian dewek eta mah anu bakal ngabinasakeunana. Iwal ti ku cara kitu dewek bakal bisa ngamping milik catatan rahasia anu aya di Sinang Bule daru euy. Alah kitu ceuk pamikiran dewek mah daru. Kisangka wulung boga kayakinan sanajan Nang Bule geus bisa ngawasa jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna. Tapi tarungayonan Mbah Raga Hejo mah bisa dipastikeun moal mampu ngimbangan kana kekuatan ilmuna. Anu akhirna Nang Bule bakal ajal binasa ku Mbah Raga Hejo. Sedengkeun manggali si Jawara Idaman bagian kisangka wulung anu bakal ngabinasakeunana. Iwal ti ku cara kitu catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna bisa kapimilih ku dirina. Nyari Ki Guru boga pamikiran seperti kitu mah Ki Guru. Ulang laksanakan we atuh Ki Guru eta karep pamaksudan teh. Salaku anu jadi murid daru tangtu kudu ngadukung kanu jadi guruna. Irah urang miang Ki Guru pikeun nepungan ka Mbah Raga Hejo teh. Geus kudu miceun di waktu daru euy. Sakedeng deui ge kekuatan dewek bakal pulih deui daru. Tapi engke di mana dewek ngahasut pangaruhan ku caritaan kalanceuk dewek. Mbah Raga Hejo si lain mah teu kudu milu ngomong nya, si lain mah sok ka mana meuni sateuah. Ukur ngengklokan we nya ngabenerkeun kana caritaan dewek daru. Kumaha ati ku si lain surang sileung ciwab bueuk cek koplok. Gah anu Ki Guru naik ku Guru salawakeun jeung bueuk. Duh ampun ieu mah ye. Siap Ki Guru ngartilah. Ngarti dari oge Ki Guru kana rencana jeung maksud Ki Guru. Kakuatan daya tahan kisangkal wulung kawilang hebat oge. Da puguh boga kakuatan ilmu watu galung. Harita bisa cengkat tinangtung tanagana pulih deui. Saterusna ngajakan init ka Andaru anu jadi muridna pikeun nepungan ka Mbah Raga Hejo anu jadi lanceukna. Kisangkal wulung
ngawanti-wanti ka Andaru di mana dirina ngahasut ku caritaan kanu jadi lancekna geus teu kudu milu ngomong cukup ku ngengklokan ngabenerkeun kana caritaan ti nu jadi guruna atuh anu jadi guruna geus kitu mah duanana terus arindi trek nepungan ka Mbah Raga Hejo lanceukna Ki Sangkal Wulung. Saturkeun harita Ki Hambaraka jeung Guntara. Jadi ngarasa leungiteun ku Manintin anu geus sababaraha poe eueuh bari ka imah. Ngarasa panasaran duanana terus datang ka pademukanana Mbah Rangkebong. Tapi kalageteun di we duanana sabab Mbah Rangkebong ge tetela eueuh di tempat. Harita duanana je terus ngabahas ngeunaan eta kaayaan. Ki Hambaraka jeung Guntara jadi baringungeun kudu kumaha neanganana Manintin jeung Mbah Rangkebong. Harita Ki Hambaraka anu cumarita. Amoy. Dewek bener-bener ngarasa kaget jeung teu ngarti teh euy sargud euy. Naon sabab si Mbah Kebong bot eueuh di dieu euy. Satari nama dewek boga pamikiran si Manintin teh keur aya ulin ka dieu. Ari pe kalaka eueuh geuningan euy. Amoy. Coba kumaha ceuk pamikiran si lain sargud euy? Urang tanyakeun wae kitu ka si Hawuk. Kepunten ieu pangarsa. Urang jelas mah bisa datang nepungan ka si Hawuk anu aya di jero leuweung. Sabab kaayaan manehna memang teu bisa diganggu gitu. Da puguhkeun ngayakinkeun ilmu dangiang panglebur sukma. Tapi punten ieu. Punten ya pangarsa, ieu mah ngemutan we ka pangarsa. Ngeunaan kaayaan si Hawuk anu moal bisa diganggu kitu pangarsa. Amoy. Dewek memang ngarti karena kaayaan si Hawuk anu teu meunang aya nu ngaganggu euy. Tapi ke dewek masih tetep penasaran sargun euy kaayaan si Manintin anu geus sababaraha poe teu balik. Basarua jeung kaayaan si Mbah Kebong ge euy. Eueuh di imahna geuningan. Eta nu keur dipikirkan ku dewek pasargun euy. Oke, punten heula pangarsa ieu. Ari ku emutan abdi ieu mah pangarsa. Namun punten ya punten. Sanes bari nuduh anu teu puguh. Ka Ceningtin jeung Mbah Kebong kitu pangarsa. Ngan ningali kana kaayaan duanana pada naringgalkeun tempat. Punten ieu. Wah, kitu kalabur terus kawin lari mah. Eta Ceningtin jeung Mbah Kebong teh. Punten ieu mah punten. Anu ngelepat dina emutan abdi gitu pangarsa. Amoy. Si lain nya capek teh ka mana karep sargud euy. Make jeung boga pamikiran sapikeun ka dinya si lain mah euy. Tapi teh heula ewek jadi boga pamikiran sargud euy ieu kajadian teh naha aya hubunganana jeung beja nu katarima ku dewek. Ngeunaan kaayaan si Mbah Buyut Wiku Sarenggi. Anu mimpin barisan Wilem Kintamani di Jaya. Kitu sareng euy. Maksud pangarsa teh aya hubunganna jeung Mbah Buyut Wiku Sarenggi kumaha ieu teh abdi teu ngarti teh. Punten pangarsa ieu. Jadi tambah bingung ieu ka abdina oge. Walah Ki Hambaraka ngahulang siga nu keur mikir teu terus